Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ini sedih gitu. Nya kan? Sarua geuningan ge. Sarua naon? Eta di pasar ge di babaturan, tuh bisa dibuka heula. Saya percaya. Ya Allah, tuh mau bisa aku mandi. Untung tengah. Ah, ulah kan surah seuri. Akan mau tuh sering kan, ya gitu. Kalau kan geus ngejaan mau bisa, nih mau bisa dibuka heula. Miji ganu atoh geuningan ge. Lain jiga nu atoh. Atuh kumahanya karunya akang tekannya itu nya. Aduh, wah itu bisanya nya. Duduh teuing nya. Atuh tangan di toko nu sejen erek. Yo Akang, kan abi teh tadi nama kan ajang Akang keneh eta teh. Jang lebaran, mesi ga batur, boga kue gitu. Nih. Nuhun sakitu mah, geus satu geus ingatnya. Tapi kan geus dipejaan ku akan mah mungkin bisa dibuka heula atuh. Akan geus kurang kumaha ngabajaan kanya tadi. Nih kekeh hayang ini Jawa naon teh? Untung tuh make kacamata hideung. Leuwih era. Oh atuh Kang kan abi teh hayang atuh gaya. Gaya sih gaya teu naon nya. Tapi atuh ulah make kacamata hideung atuh lah. Kacamata biasa we dengan anu biasa jang macat anu kitu. Di mananya? Anu bisa dibuka heula, kaleng? Ayo, sekali klik tadi. Kapan dibejaan tadi ke moal aya nih, moal aya nu bisa dibuka heula. Panjang yang buktikan di toko nu kamari mah teu bisa. Tadi di pasar teh cenah baturnya bisa dikolingan, teu bisa geuningan. Sarua kabeh ge moal bisa, ya moal bisa. Urang cobaan we atuh nyakeumnya ka warung nasi di isok. Aduh, Gusti. Sugan di warung nasi di isok mah bisa gitu beda tetangga gitu. Iku mah dengan jelaskeun atuh. Moal bisa nyanger, bisa oge. Moal bisa. Terus atuh urang yuk lebaran buka kue kaleng moalnya kan. Terus orang inang lah. Minta kalengna untuk makan nurut ke Bu Haji, terus kurang inang. Tuh dah. Cek abi bener. Si Bu Haji mah kalengna teh jerokna teh ranginan. Aduh, nih, lain gitu maksudna. Kapannya itu gegah yang kue kaleng. Ya, aya kan mah daripada kaelarang geus kue ranginang lah. Mentana ka Bu Haji kuehna nyanyi ranginang di dieu. Di sini memang pasti ranginang. Ada capek-capek Kang benis geus sebut ka pasar, geus gaya, kacamata. Tadina mah hayang nempok kue, kaleng sugan bisa dibuka heula. Poek make kacamata mah. Cideung nu aya. Caam Kang decan hujan. Di jero tokona nyai. Di luar mah caang heuh ka harti bisa make kacamata hideung. Kalau di jero toko naon kaleng poek meureun. Nya matak abi tadi lulusuan ogenan akan di kacamata hideung teh kan cuacana teh keur caang gitu, encang hujan. Itu dibawa nempok kue kaleng